Yo, assalamualaikum barudak. Sampras sadena kumaha damang ka penagri jurang Aceh Vlog. Yo barudak, aina asup ka part 2 tuh. Kita tinggali ieu tempat akuariumna atos dimodifikasian ya. Nyata aya penambahan tina filterna. Di saya video ge atas aya. Anu luhur itu aquascape can aya nya. Ya sabab ya butuh prosesnya. Butuh proses anu leuwih lila deui da itu si kaina teu tacan kelelep lah nya. Tuh di dia mah terus ayaan aquascape na ngan lautnya emang bedanya sabab ieu lah kumanya aya tragedi laut predator ya anjeun emut keneh jeung laut catfish tiger catfish urang tah nu eta urang aya tragedi mun hayang apal eta nasibna kumaha tinggal tak video ieu. Ya, celananya da abi tacang upload video eta nya abi mah. Tadi mah karek tumbelna. Ya, jadi kayak pamas mas tiba heula abdi mesen nepi ayeuna masih pikeun nya. Ya, tuluy kanggo toman mah tah tos beres cerita terus diasupkeun kana bak ka balongkeun alhamdulillah hirup ngan gawat tah badak nya teh saya tingali ieu konsep nate akuarium ieu mimitina bade diisian ku lauk koki hungkul. Tuluy kanggo anu luhur abi niatna bade diisian ku lauk caviar silver. Wah. Aquascape-na tersedia kenyang mah atau saya kai, atau saya batu bata, tali, sareng pasir hidung. Gula video kanggo di tenaina banyak ulah hilap ke like dan subscribe di video dan ulah hilap ke follow IG abi Aceh Vlog. Ya ketuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam resep sato.